Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sa'irani adibuka ku bismillah anu mulia tentang umat nu berduka nafakuran alam dunya dina iya awal tahun serpisan kejadian musibah bertubi-tubi hantam iya negeri geus puguh virus corona makin dia makin gila teuing ira beresna anggas bosen ngadengena ulama jadi wasilah bencana bisa kacegah sering cerikna sajadah ngemis tong dongkap musibah ulama fakuna bumi dipundutan hiji-hiji ulama bagai lentera nunya angan alam dunya ulama pewaris nabi penyambung lidahna nabi petunjuk jalan ka Gusti hadiah ka ulama wafat tentu ilmu diangkat penggantina oge sulit tecara maut pejabat mungkin eta banyababna numatak turun bencana pakuna mulai teu aya nu doraka makin loba sadar diri sok maksiat tapi tara daek tobat sering ninggalkeun ibadah siga jalma jahiliyah Gusti Allah tos ngandika dina Quran anu mulya ruksakna ieu dunya ku sabab pola manusia di akhir syair diserat doa anu marahmat mugi mana disucikeun
Islam ditetapkeun sabab